Siapa telepon deh? Naon nih? Halo, Halo, yung Mang Cecep ya tanya. sumuhun harus pisan. Bade eka perugian naon? Mang, kumaha sih gawe teh? Karak saminggu imah rengse direnov, tembok di tengah imah geus bareula. Cet di sakulibung tembok jero imah geus nyareng let. Plafon di kamar nu luhur ngadon rag-rag, ninggang nuker harees. Genteng caroplok nimbulkeun bocor nu pohara parahna tempo hujan badak. Cai saat, sigana mah paminta dewek supaya sumur di jeroan teh teu didenginya. Sumur dirojok 5 meter geus mentok, padahal paminta dewek supaya di jeroan deui 20 meter. Kompana oge sarua gancang panas. Minta pakai kompa anu alus, ngadon pakai merek anu teu pugu. Jendela nu di ruangan hareup coplok. Dewek katenjuk ku tatangga. Kabeh nu balik lah. Karena minta bayaran mah mani rikat. Ari pagawean kitu patut. Tanggung jawab mang. Buru ka dieu. Hadian ieu kabeh. Ditungguan ku dewek poe keneh. Mangga katos pisan. Komplena. Mau ngabi mah sana cecep tukang nembok. Abi mah cecep hurung babaturan si lain keur di SMA.